Sumangga urang patepang lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan. Kalawan dina kawilujengan. Sholawat kali kasalamatan mugia tetep dilalerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadayana salaku umat dugi ka akhir zaman. Tepangkeun wastapun pina septiana simkuring ngagem pancen janten panunggu catur teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kaum bedar. Bukituna supados henteu nyakolong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawalaku bacaan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu pusing kuring dipika hormat saajan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha sumkuring seja nepangkeun pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Ngeunaan sinopsis salah sahiji carpon nu judulna Saeni karangan ku Hadi AKS nyaeta jenenganana Hilda Lutfia nu asalna ti Cibulu babar kaping 16 Maret 2003. Mantena mangurupikeun murid SMA 16 Garut. Wilujeng siang ka Hilda hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih nyeleman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Hilda kanggo ngadugikeun kamandangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngabacakeun carpon anu judulna Saeni karangan Hadi AKS. Saeni ngaguar lalakon cinta nu ahing antara anak jeung induk asal kemba nu ukur ngagalindeng dina angin sorangan. Jadi daya tarik utama tina ieu carita gambaran alam basisir, kahirupan pamayang jeung kepercayaan mistikna. Kasenian ubruk di pasisian Banten minangka latar anu teu kapanggih dina novel Sunda Samemehna. Saeni geus ngasongkeun nuansa sejen nu nenggang dina kamaparan sastra Sunda kiwari. Nilik kana beungharna panggaweruh anu gumulung dina jagat Saeni, kuring yakin ieu novel teh ngan bisa ditulis ku leungeun nu bobolokot. Hartina ieu novel teh ngan bisa ditulis satulas pangarangna bobolokot ngayakeun panalung tikananu daria ngeunaan kahirupan pamayang jeung anak wayang. Tegesna lain novel ladang ngalamun pikeun pambahan sastra Sunda mah ieu teh kontribusi nu lain lumayan. Ku gelarna ieu karya basa katut sastra Sunda teh lir totopong ajiksana anu milu mebet sabada dibetot ka mana-mana. Unsur intrinsik jejerna nyaeta cinta nu aheng antara anak jeung indungna. Judulna nyaeta Saeni, pangarang carpon ieu nyaeta Hadi AKS. Galurna nyaeta galur maju mundur, palaku anak jeung indung, amanatna nyaeta kudu saling mikanya antara anak jeung indung. Latarna di basisir Banten. Hatur nuhun ka Hilda anu atos ngadugikeun ngeunaan sinopsis carpon nu dikarang ku Hadi AKS nu judulna Saeni. Kulantaran waktos nu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Aya anu bade ditaroskeun? Teu aya. Hatur nuhun panginten teu aya nu naros mah. Dilajengkeun wae kana acara nu salajengna nyaeta panutupan. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumkuring salaku panunggu catur sareng saparakancan nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah manah hadirin.
sadayana. Mung sakitu nu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana ti sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti urang sadaya. Dinten ieu urang tiasa riung ngumpulung bari dina kaayaan sehat walafiat. Ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangan sadaya anu parantos hadir dina ieu acara. Tepangkeun wastapun Hilda Lutfia Fitriani, simkuring nganggem pancen janten panembu catur. Janten panembu catur teu hilap ngahaturkeun nuhun ka pangjejer serta pamilon anu parantos kersa hadir dina acara Medan ngeunaan Carpon Meunit Tega jeung analisisna nyaeta jenenganana Pina Septiana Amelia Hidayat nu asalna ti Cikajang babar kaping 23 September 2003 mantena mangrupikeun murid SMAN 16 Garut. Wilujeng siang kapina hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga kaning pina kanggo ngadugikeun kamandangana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panembu catur anu parantos nyayogikeun waktos kanggo mendayakeun ieu nganalisis Carpon. Nu kahiji sinopsis. Geus 2 jam abi di dieu nungguan maneh anu cenah rek manggihan abi di taman ieu. Di taman anu pertama kali urang papanggih tepi ka ayeuna maneh jadi kabogoh abi. Hate nu tita tadi geus karasa hancur, tambah hancur ningali kumaha sorangan. Awewe nu salama ieu dipercaya, awewe nu tita tadi ditungguan tapi teu datang salingkuh jeung lalaki lain. Nuhun atuh. Unsur intrinsik Carpon. Hiji, jujur, silih asih, kadua palaku, abi maneh jeung jelema katilu. Katilu, latar, taman, jeung jalan. Kaopat, galurna galur maju, kusabab tuluy nyaritakeun carita eta henteu balik ka masa lalu. Kalima, kuseur sawangan jelema kahiji. Kagenep amanat, ulah sok percaya teuing ka jelema da osok ngecewakeun atau ngahianat. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kaning pina anu tos ngadugikeun ngeunaan sinopsis Carpon anu dikarang ku Sirodin Ali nu judulna Meunit Tega. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade gumaros ngan Tepangkeun Ustaz Winnie Luciana Saputri, simkuring bade tumaros ka pangjejer Pina Septiana Amelia Hidayat. Naha Carpon eta teh dijejeran ku silih asih. sumangga kaning pina kanggo ngawaler patarosanana. Kusabab nyaritakeun percintaan dua jelema, pamuda jeung wanoja anu keur dihianat. Eta teh ngalibatkeun perasaan jadi pangjejerna teh silih asih. Hatur nuhun kaning pina anu tos ngawaler patarosanana ti Windy Luciana Saputri. Tekaraos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku alasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panembu catur sareng saparakanca nada hapunten anu kasuhun bilih aya cariyosan oge paripaos anu matak teu ngeunah manah hadirin sadaya. Mung sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.